Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Insya Alfadila dina tutorial ngedamel artikel budaya ngagunakeun aplikasi Instagram. Sangkan artikel urang tiasa kabaca ku batur, urang tangtu ngabutuhkeun hiji aplikasi. Salah sahijina nyaeta tiasa ku Instagram. Lianti tiasa nga-upload foto sareng video, Instagram oge tiasa ngupload artikel anu bakal ku urang ditulis. Tah dina danget ieu, simkuring baris medar ngeunaan kumaha carana nulis artikel ngagunakeun Instagram. Aya sababaraha lengkah nalika urang bade nulis dina Instagram, nyaeta nu kahiji tangtu wae urang kedah ngagaduhan aplikasi Instagram. Cara download dina HP gampang pisan, kahiji buka Play Store. Terus tulis Instagram. Keluar Instagram langsung pencet install. Antosan ugi ka download. Tametos ka download, langsung buka kana menu, pilari Instagram, teras buka. Kami urang teu acan ngagaduhan akun, tiasa ngadamel heula akun dina Instagram. Atanapi tiasa login nggunakeun Facebook. Disambungkeun. Ieu kanggo daftar nami penggunaan enggal. Kahiji, tulis nami pengguna anu bae dianggo. Pilih anu sakirana merenah jeung gampang diapalkeun. Pilihna hilap. Teras tulis kata sandina, bebas eta mah bade naon wae ge kanggo urang nyalira anu terang. Beres, ngedamel akun, teras selesaikan pendaftaran pamita acan rengse. Lebetkeun email, ngalebetkeun nomor HP. Nah, sangkan akun urang aktif, urang kedah ngalebetkeun nomor HP. Tah santos ngalebetkeun nomor HP, antosan SMS kanggo kode, teras kodena teh dilebetkeun. Saatos dilebetkeun, teras pencet selanjutnya. Nah, wilujeng sumping dina Instagram. Aya tulisan pembaruan kebijakan data, pencet kembali ke Instagram. Lewati kanggo dihubungkan ke Facebook, pami bade dihubungkeun mangga. Tah ieu aya home, pami hoyong ningali profil urang, tiasa klik gambar anu aya di pojok kanca. Teras ieu aya sabaraha fiturnya dina Instagram eta kanggo edit profil, pilih bade dirobih biona sagala rupana tentang diri urang. Teras aya kanggo aktivitas akun, aya dina gambar lope, tiasa ningali like, tiasa ningali sagala rupa tentang aktivitas akun. Pamin milarian jalmi tiasa klik kaca pembesar, teras klik nami akun anu bade dipilari. Nah, salajengna lebet kumaha sih carana nulis artikel dina Instagram? Nu kahiji urang pencet tanda plus tah nu aya di dinya. Pilih foto nu bade dilebetkeun, ieu ngeunaan tangkuban parahunya tiasa diedit nganggo filter nu kumaha wae bilihna kirang cerah, kirang sae gambarna, tah tiasa diedit oge. Kami poek teuing, caang teuing diedit di dinya. Teu kedah ngangge aplikasi sanes deui. Teras ketik artikelna anu bade ditulis, bebas nu sakumaha wae ge. Tah gitu. Teras tiasa nambihkeun hashtag supados batur teh tiasa ningali postingan urang dina hashtag anu ku urang ditulis. Salajengna tiasa tandai orang eta kanggo batur teh tiasa ningali oge nya dina akun tangkuban parahu contohnya. Nah, teras tambahkeun oge
lokasi atanapi tempatna eta di mana sangkan batur teh nu bade ningali babari gitu dina Maps. Terus posting klik checklist antosan rengse. Kitu gampang pisannya babari pisan kanggo nulis artikel dina Instagram mah. Tah urang tiasa ningali tina profilnya naon wae nu tos diposting. Tah kitu cara nga-uploadna dina Instagram. Sakitu panginten ti simkuring ada dihapunten bilina seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.